kita orang ngaharapkeun sapat ngaharapkeun ibadah urang mah tuh boro-boro soal tahajud soal duha ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge daek cenah ulama husut tante tah mun pelebah husut cenah sorry sia mah make sorry segala sedangkan lamun teu husut kan teu dihitung salatna haju urang pernah husut tante henteu encan pernah husut sebab naon jelema nu husut teh nu geus eueuh dunyaan hatena teu hubud dunya lamun geus teu hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teu ceuli datang ka husut cenah eta mah kiai udang-udangna gede kiai mana kiai yayasan teu ceuli kiai yayasan bisa husut emang kunaon administrasi ambalayah tadi dia na lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husut teu ceuli anjing pan anjing atuh aing mah ngan dua-duana ditek-tek ku sia beak ngan moal rumus musuh mah geus eueuh dunyaan di jero qalbi teu bisa dimitingkeun da mah ulah ngomong kitu kiai jeung coba hayu pahusuh teu bisa kitu sebab khusus mah lain dimusawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadarahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sidarna apakah biru apakah koneng apa hejo apa beureum apa begeulek maleukmeuk apa hideung tuh pelbah hideung bisa ka dieu henteu kudu ngomong kos gitu ku ahlina jeung teu bisa teu urusan gaib ngan nyaho saliwat ge cekas amat teu beungeut masyaallah hebat amat teu beungeut pohara horenganan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim astaghfir lahum maula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin wallahu alamu bimuradihi istaghfir jaluk pangampura siraya Muhammadu he Muhammad lahum kadue munafikin lahum kadue munafikin aulad tastaghfir lahum tawarana jaluk pangampura sia Muhammad lahum kadue munafikin takhirun lahu yaiku ngernilih kadue Kangjeng Nabi Muhammad fil istighfar ing dalem jaluk pangampura wa tarkihi lan ninggal istighfar bola ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing lafaz inni khayyirtu ing satuhune ingsun iku den kornili ingsun faktar maka milih ingsun yakni nejaya Kangjeng Nabi al-istighfar istighfar rawahul Bukhari usga riwayatkeun ing hadis sahih Imam Bukhari in tastaghfir lamun jaluk pangampura sira Muhammad lahum kadem munaf 70 marrah 70 balen fala yaghfirullahu lahum maka ora pisan-pisan ngahampura sapa Allah lahum kadue munaf qila dan ucapakeun apalah al muradu bis 70 al mubalaghah utai kang dan karepakeun kalawan lapat 70 iku ngabangetkeun
bikasratil istighfar ing dalam akeh istighfar. Wa fil Bukhari lan ikut tetep ing dalam kitab Bukhari hadisul law alam utai hadis lapad law alamu lamun wer ingsun anni lauzitu satuhuna ingsun iku lamun mu ingsun al asab'in ka 70 gufira maka den hampura ya Abdullah bin Ubay lazidtu maka yatimu ingsun alaiha ing atas 70 Wakila dan ucapakan lapad al-muradu taikanen karepaken al-adadul mahsusu ikut bilangan kang dan tangtukeun di hadisi aydan nangalirik hadis Kangjeng Nabi aydan man wa sa'zidu ala 70 dan besok bakal muisun ing atas 70 pabayana maka martalakeun ya Allah lahu kada Kangjeng Nabi hasmal maghfirah ing nutup maghfirah bi ayati sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum kalawan ayat sawa'un 'alaihim pada kase munafikin anata utawi jaluk pangampura sira lahum kada munafikin ta ora jaluk pangampura sira lahum kada munafikin zalika utai mangkono inna yaghfirullahu lahum iku biannahum kalawan satuhune munafikun kafaru iku pada kalufur ya munafikun billahi in Allah wa rasulih lan rasul Allah wallahu la yahdil qaumal fasikin utawi Allah iku ora nukeun ya Allah ing kaum kang fasik kabeh ing kaum kang fasik kabeh berbagai petunjuk jeung berbagai keterangan tentang turunna ayat ieu. Sebahagian mah barang Allah nurunkeun ayat nu tadi. Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Orang-orang munafik daratang ka Kangjeng minta pangistighfarkeun pangampura. Tapi Kangjeng Nabi tetap ngeistighfaran. Masya Allah. Orang-orang munafik minta dipangmentakeun hampura ka Kangjeng Nabi. Kangjeng tetap maca istighfar jang para munafikin. Ya Allah, ya Rabb. Ji pohara. Barang diteliti apakah Kangjeng Nabi teu apaleun teu meunang mangmacakeun istighfar ka munafikin? Maknya Kangjeng teu apaleun. Apaleun. Tapi kunaon Kangjeng teh sakitu apalna tetep mangmentakeun hampura lantaran Kangjeng ditugaskeun dakwah. Cak Kangjeng satungtungnya na hirup keneh haju encan kadeuleu ku kaula paeh kula dakwah teh jang ngadakwahan kafir musyrik munafik supaya maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah ku cara masing-masing ku cara anu berbeda-beda lalauna sugan bae ku cara ieu nyana asup Islam ku cara ieu nyana asup Islam ku cara ieu lah nyana asup Islam hayu ku berbagai cara-cara. Nah lamun Kangjeng Nabi boga pemikiran kos kitu atuh urangnya dicoba terapkeun diterapkan supaya kafir teh maca kalimah la ilaha illallah maca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kumaha carana atuh dakwah lain haju kudu diondang bae lamun amplopna leutik haju marah deres tamanya na ngomong kene ieu mangan ilu diuk dang kudu diamplopan kan goblok tamah. Masya Allah, ndek kumaha ngembangkeun agama. Tah, Kangjeng piawaina ra'fahna Kangjeng rahmat Kangjeng.
lamun Kangjeng diutus wama arsalnaka illa rahmatan lil lamun Kangjeng langsung teu mang macakeun istighfar atuh di mana letak rahmat Kangjeng ya Allah ya Rabb iyalah kudu rahmatan lil alamin bentuk rahmatan lil alamin Kangjeng Nabi lain teu apaleun bahwa ieu munafik haju Kangjeng Nabi teh ieu teh dilarang ngadoakeun ka para munafik cak Kangjeng Nabi ieu mamang mentakeun hampura nu diharapkeun supaya nyana maca kalimat syahadat 2 kalimat syahadat tapi kitu ge lamun can dilarang ku Gusti Allah ketika Allah ngalarang teu meunang moal kula ge saat eta encan aya larangan tapi ngadoakeunna teu meunang nah ieu mah hirup keneh ngadoakeun teu meunang sote ka kafir wala tusolli ala ahadim mata abada ulah sok ngadoakeun ka kafir anu paeh salilana bahasa eta teh emang anu paeh bener-bener paeh atau anu paeh hatena kafir kan paeh hatena teu meunang nah ieu mah nu geus paeh karak teu meunang hirup keneh mah ayuh cak Kangjeng Nabi heula urang lalaunan toelan melalui mana ieu dakwah urang masyaallah iyalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil terapkeun coba rahmat eta boro cara Kangjeng Nabi ulah cara Kangjeng Nabi ieu mah urang mah ka pamajikan bajeng ka anak heula terapkeun rahmat urang ayo pamajikan urang jodorkeun suku pencetan tah ka dibayar 1 juta kan nyana ge daekeun pamajikan ieu mah lain hayang pencetan teuing kan berarti mah kadeudeuh ieu mah bakalna mah jamal dibere ieu 1 juta kita ngomong doang pencetan tah kata ka dibere 1 juta deh can orang meregeh emang nyaho atupan meregeh hese eta cak urang dina atuh bongan cak pamanya sak salakina bisa ane salakina ge eta ge sarua sakuku rata teu karti kan ku sia mah ieu mah merege hese itu mah sakuku rata urang sudah mah bisa saku teh kantongna rata berarti duitan nu hiji make bahasa India nu hiji make bahasa Jepang bisa ieu salah sahiji ya Allah piawai Kangjeng rahmatan lil alam tapi ketika Kangjeng mang macakeun istighfar maka turunlah ayat ieu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum tuh Muhammad ajan mang mentakeun hampura ka para musyrikin atawa teu mang mentakeun hampura eta teh sarua bae moal aya faedahna ieu bahasa teh luhur kaluhuranana nu hiji mah bahasana istighfar nu hiji mah la tastaghfir berarti nu hiji mah marentah amru nu hiji mah ngararang la tastaghfir lamun secara zahir mah istighfar sok tang mentakeun hampura ku maneh eta munafikin ieu mah la tastaghfir awas ulah mang mentakeun hampura maneh nu hiji marentah nu hiji ngalarang kok bisa kos kitu sih tah kan hese nu mentak di ulah pajar ngaji teh babari tah nu hiji mah marentah istaghfir lahum mentakeun hampura ku anjeun Muhammad tah munafik ieu mah la tastaghfir lahum awas ulah mang mentakeun hampura kan kitu amat sih nu hiji marentah nu hiji ngalarang tapi lamun gorang dibahas make ilmunahu bagi geus nyaho istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum aya teh eta teh maedakeun kana litahir khair abi qasim bi awabhimi berarti ieu teh maedakeun kana takhir sok Muhammad pilih ku anjeun deuk mang mentakeun hampura atawa moal mang mentakeun hampura sarua mangpaatna sarua jeung kitu berarti nu dimaksudna mah di dieu teh aya adalah litakhir eta mah sakadar ahli nahwu tapi make persyaratanna tinggi ahli nahwu mah sebab naon sebab ieu bahasa teh ya aona jatohna kana fiil istaghfir aw la tastaghfir dipermasalahkeun ka dituna kudu ngaji heula alfiah ulah kebal 10 tahun tuh kan mun hayang bisa eta kudu dikorek tah nomor kedua
ieu teh kumpul amru jeung nahyu lawik tadal amru wan nahyu di mana-mana kumpul perintah jeung larangan dina hiji ayat eta teh berarti iktado ataswiyah berarti maedahkeun kana taswiyah usul fikih mah kos kitu geus ana taswiyah berarti ieu teh jatohna la yajuzu fa'luhuma wala tarkuhuma bal wahidun li ahadi deuk kumaha coba tang ngaji lamun geus kos kitu puyang pan urang ulah ge puyang tuh la yajuzu fa'luhuma teu meunang dipigawe duanana wala tarkuhuma teu meunang ditinggalkeun duanana bal wahidun balik teh hiji bae di antara dua mangga bae tadi lamun hiji teh mah berarti istagfir bae meureun beda pametakeun hampura lamun dek hiji bae latas takfir ieu tuh murah sadenkeun di dieu teh dua-duanana ieu teh maedakeun al ikhbar bi adamil faidah nyaritakeun kana teu aya faedahna maca hampura maca istighfar jeung teu maca istighfar faedahna ieu teh al ikhbar bi adamil faidah jadi kumaha teh eta wallahu a'lam puyang pokona mah ieu mah pokona ngaji puyang we geus kieu mah heuh cenah kiai mah puyang atuh sia mah puyang nu di imah dibawa ka dieu ulah dibawa ka dieu puyang dieu tinggalkeun tadi luarkeun masjid di luareun masjid puyang sia ku aing ditunda heula aing deuk ka wadus ke aing keluar di masjid ku aing dicokot deui sia jadi balik puyang-puyang keneh kan hararese tagos gitu nah ieu dipetakeun nahu dipetakeun usul fikih dipetakeun qaidahna anu qaidah aglabiahna asup keneh mah tetep al jam'u bainan naqidain mamnu ngumpulkeun antara dua nakid ieu ke nakid ngaranna atuh lamun ngabahas nakid balik deui tuh parah balik deui ka handap ieu mah geus bae lah al jam'u bainan naqidain mamnu teu meunang ngumpulkeun antara dua nakid nakid teh nu berlawanan dua hiji istighfar istagfir perintah dua la tasafir eta teh ngaranna ngadu kebo nakid teh nu geus kitu ngaranna cenah naon aya nakid teh ngaji mantak ngaji mantak ieu mah lah sapira orang lembur ya kok orang pondok mah paeh di pondok tapi bodoh eta ngaranna pondok tah sarua jeung ayam mati di lumbung teu bisa barang daharnya tah tapi urang resep ye ngaji jeung nu bodoh mah kulana asa pinter engge asa pangaingna bae aing teh sebab naon atuh siana bodoh pajar kakak aing nganggap bodoh atuh mondok teu naon teu di mana pinterna tuh teu kitu cenah kiai can puguh kula teu mondok tapi kula pinter alah teu percaya aing aing teu percaya jelema teu mondok pinter teu percaya saeutik-eutik aja sugal asa bakatul hibar eueuh teu aing mah teu percaya teu mondok cenah kumaha kula mun boga laduni hayang nyaho laduni da coba sia ka dieu sia ku aing diragaji sia ku aing laduni emang laduni sembarangan mikeun kasalahan kita mah nu mere laduni na teh mah kadinya je eta mah pagawean Allah urusan kos kitu mah teu percaya teu percaya aing kajian hukum itu laduni mah cenah da laduni ge turunanna heula saha di mana heula cicingna mah nya datang-datang laduni nempel kadinya teu lain laduni eta mah haji ladun ulah cara Syiah beranggapan Jibril salah mere wahyu nu kuduna ka Ali jadi Muhammad eta deui Syiah parangsana Jibril saha meureun nyalahkeun ka malaikat Jibril sia ditoel ku jangjangna modar sia aya we aya urang gaji jadi kahibur urang ku kasalahan-kasalahan urang kahibur jaheunya dibahas berbagai pembahasan kurang memual kabahas sebab lawat ieu mah wahyu ieu ge ngan sakadar kumaha Imam Syafi'i kumaha Imam Maliki kumaha Imam Malik mun dicaritakeun mazhabul arba'ah tentang ngabahas ieu panjangna luar biasa ngan sakadar ngabahas nu hiji amar nu hiji nahi doang timbul qaedah timbullah aturan sebab teu mungkin ti Gusti Allah nya marentah nya ngalarang doh mendak di dieuna langsung Imam Jalal ngajelaskeun takhirun lahu fil istighfar ieu mah asakna hungkul non nitah milih ka Kangjeng Nabi dina istighfar wa tarkihi jeung ninggalkeun istighfar
akhirna cek Kangjeng Nabi lantaran kula titah milih antara istighfar jeung ulah istighfar bahasa ieu teh milih titah sok maneh deuk mang macakeun istighfar ka para munafikin atawa henteu mang macakeun istighfar zahirna mah seperti eta. Nah ieu teh keur nyaritakeun zahir paling handap tentang zahir. Lamun dibahas sakumaha tadi panjang. Sebab naon eta teh tadi aja mubainana kieu dan mamnu ka ditunda kudu kumaha ilah urusan mazhab. Dibahas sakitu panjang-panjang nage moal ka harti kurang. Lah cenah kiai na bae teu bisa sih mah kaing suka juga nganggap kitu. Oh masalah sih ngendek naon dipanjang-panjang ge. Jar puyang-puyang doang. Sakumaha tadi koidah na geus tinggal ka dituna. Wow. Masya Allah barang urang ningalian pendapat Imam Syafi'i mah lain udageun urang. Lain kodokeun urang. Sebab nu biasa kurang dikodok mah tuh paling ge ieu beukeun carita ngodok baheulana. Atuh tuh sia masuk ka sariri bae. Ngeres ya mah hatena. Asa carita ngodok bae. Tuh, kumaha nu ieu mah ngeres jasa sih. Ieu mah maksudna ngodok ge ta bangkong dikodok teh mun aya di sawah teh liang-liang teh naon kadang-kadang belut. Aing mah pikiran teh ngodok teh kadinya sia mah lain pan. Anu aya wadahan teh. Deh. Astagfirullah astagfirullah lain bahasan urang. Etalah timbul jadi usul-usul fikih teh meunang istimbat tina ayat suci Al-Qur'an. Ke lamun para kiai nu ngajina ulah dicampuran jeung nu barodo kakarak dibahas. Waduh cenah kitu amat si kiai, teu kitu amat emang kitu. Jumal ka harti ya kiai dieu teu ka harti, kula ge setengah-setengah ya teu ka harti da. Tah, jadi lamun Muhammadiyah ngomongkeun siapa itu Syafi'i? Nya makan kitu bae. Urang kan madzhabna Syafi'i nya ngomong siapa itu Syafi'i? Orang mana itu? Kenapa diikutin? Muhammad aja cek nya teh. Bere ku urang pembahasan ieu teh. Sini lu sini. Duduk. Duduk lu di situ. Urang nu hiji martir nu hiji ragaji nih. Bahas. Ayo si aing nyaksian si ayo. Urang geus bisa tapi na imam pembahasan Imam Syafi'i na. Nah, kalau lu bisa gua ikut sama lu. Kalau lu nggak bisa, nggak usah ikut sama gua gaji dah. Udah kudu pede sebab moal bisaeun nya sebab teu pernah nya ngabongkar tentang bahasan Imam Syafi'i. Moal bisaeun nya. Ieu mah pohara ieu. Nimbulkeun qaidah-qaidah tina ayat ieu istimbat. Timbul amr jeung nahi jeung sajabana pohara anu luar biasa. Kitabna cenah kitab naon? Kitab lagi kula judulna poho teh kitab. Moal baroga maksudna. Be sombong amat cenah kieu. Emang kula sok sombong sekali-sekali. Kula mah nyombongan ge lain nyombongan jamaah mazhab tuh yang Wahabi nu sarombong. Yana sombong-sombongan deui. Pernah anu datang ka imah kula Wahabi. Sombongnya na diukna ge aing mah cingogo di luhur meja kieu. Aya sia. Di luhur kursi gitu lah di meja. Imah aing kursi aing. Ayo sia jauh Wahabi ya tetep betul. Teu daekeun nya. Sieun beureun musing nendang kula. Tah sombong kana itu ikan kara-kara ieu bobot ieu mah ahli Allah kabeh. Bohong ulah kamin bo bener pan teh sia. Tah ieu takhirun lahu fil eta nomor 1. Mentah Kangjeng Nabi teh langsung ini khairtu kaula dititah milih antara istighfar jeung ninggalkeun istighfar. Akhirna faktartu kaula milih istighfar. Ti tadi atuh. Masyaallah ti tadi henek bae. Ka mana ieu ka kenceng eueuh. Aduh. Yene Kangjeng Nabi milih al-istighfar. Istighfar Kangjeng lang. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kaula meng mentakeun hampura ka Gusti Abdi menta hampura.
lahum kafara munafikin. Terus Kangjeng Nabi istighfar. Gusti hampurakeun para munafikin, Gusti hampurakeun abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti jang para munafik. Astagfirullah lahum Gusti jang para munafikin. Kangjeng terus maca istighfar. Kara turun deui teguran ti Allah. Ya tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Lamun maneh Muhammad mangmentakeun hampura terus-terusan ka para munafikin 70 marrah 70 kali sapoena fala yaghfirallahu lahum, tetep moal sama sekali Gusti Allah ngahampura. Lamun tadi Kangjeng Nabi henteu istighfar mah moal turun ayat ieu sababna kulantaran Kangjeng Nabi milih maca istighfar akhirna ditegur ku Gusti Allah in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Maneh 70 kali sapoe mangmentakeun hampura jang para munafikin tetep Allah moal ngahampura. Kara Kangjeng Nabi stop. Atawasa kumaha kamari Abdullah bin Ubay teh kekentong munafikin boga anak ngaranna Abdullah anu katelahna Ki Hubab. Jadi berarti Abdullah bin Ubay incu, berarti incu nama Islam. Barang turun ayat sakhirallahu lahum, Allah bakal ngahinakeun ka para munafikin. Penghinaan Gusti Allah teh walahum adzabun alim, bakal disiksa anu pohara. Cerik incuna mantak cerik bapak kolotna keur gering parah. Datanglah Abdullah, assalamualaikum. Salam saha anjeun mana enta? Na Abdullah cek mana? Ieu bajalin Abdullah bin Ubay. Mun pan maneh mah lain Abdullah Hubab. Muhun abdi teh katelana Hubab. Aslina Hubab. Jadi datang ke Kangjeng Nabi. Begitu datang saha anjeun? Abdi Hubab. Maneh mah lain Hubab, Abdullah. Ih, tadi cenah Hubab. Wari Abdullah. Kumaha sih? Anjing tapi ge bahasa lalagaan Bapak. Nah, maneh mah Abdullah. Tapi kula Hubab ganti Abdullah. Emang kunaon? Hubab mah ismu syaiton. Ngaran setan cenah Hubab mah. Atuh ulah Tuhan, atuh sarua jeung jelemana nyarupaan ka setan. Nah, aya naon maneh? Kula teh ieu teh nyuhunkeun ka Gusti Rasul panghampurakeun ka Gusti Allah aki kula saha Ubay mohon Abdullah bin Ubay mohon aya kitu kunaon geus muriang parah geus teu bisa nanaon kicep ge geus teu bisa mentakeun hampura nya tuh Kanjeng Nabi teh boga musuh Abdullah bin Ubay nu neuk ngarohahala Kanjeng Nabi, neuk maehan Kanjeng Nabi, neuk ngabunuh Kanjeng Nabi, anu selalu nyieun ekses, nyieun kaributan, nyieun fitnah timbul ti Abdullah bin Ubay, kekacauan teh timbul ti Abdullah bin Ubay. Tapi ketika incuna mentakeun hampura ka Kanjeng Nabi jang bapak kolotna, Kanjeng Nabi tetep bae mentakeun ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi hampurakeun Abdullah bin Ubay. Endeu kumaha ide kabeh ge. Sidina Umar mah marah. Geus kana kieu mah. Cek tina. Noel kakaknya. Wadal toel cenah aya naon. Eta kekentong mun apa? Hirup keneh aya keneh kesempatan jang maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah karim. Urang lamun inget ka dinya geus datang ka mana dakwah urang. Urang maja dakwah teh unggal lembur, unggal kabupaten lain deuk hayang supaya jelema maca 2 kali syahadat. Lain urang. Ieu.
Sia teu neuleunya. Rugi tah teu neuleu naon cenah moal bisa balik deui itu mah. Tuh. Iya, kanjina urang. Kadang-kadang urang lamun maca sejarah ieu teh ngurucut sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Eta Sayyidina Umar anu sakitu poharana, Noel ka Kangjeng. Kentong munafik nu selalu memusuhan ka urang. Selalu nyeun ekses fitnah teh timbul ti manehanana. Pasti kena dipangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Cak Kangjeng. Hirup keneh aya napasan, aya keneh kesempatan jang maca 2 kali masyaallah. Sayyidina Umar langsung kieu. Oke. Aing teu datang pikiran ka dinya. Nya mah geus dikieu-kieu pedang ya. Ya pedang. Tutup teh pedang cak Kangjeng Nabi. Lain perang mah udah sok dihunus-hunus gitu pedang. Henteu bisa kalapa cak. Tambahan ti aing tah mah. Besi ge di ditu maca sejarahna eueuh kalapaan. Aing bebeja teh heula besi doraka. Ya Allah ya Rabb. Hareungeus Sayyidina Umar hareungeus masyaallah kacipta ku urang jeung kabayang. Kahareungesan Sayyidina Umar bayangkeun musuh anu selalu nimbulkeun fitnah jeung ekses. Tapi Kangjeng Nabi saat eta tetep mangmentakeun hampura. Uyang cek Sayyidina Umar. Ulah-ulah Sayyidina Umar urang ge teu nanaon eta Kangjeng. Urang bae ge nu bodoh nyebut nanaonan. Ye cek Kangjeng sia. Sia nu nanaonan. Iyalah Kangjeng, masyaallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tetep bae astagfirullahalazim Gusti abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti sareng abdi nyuhunkeun pangampura kanggo Abdullah bin Ubay terus we eta Abdullah anu hubab teh nya ngadengekeun istighfar terus we Kanjeng Muhammad hebat amat pohara amat terus we mangmentakeun hampura ya kari dititah cek Kangjeng Nabi urang teh dakwah satungtung aya keneh nyawaan hayu kumaha bae masih anu tadarinya jawara tukang bobok tukang tarok aya sagala di manehanana tapi ketika nyana ngagojod tugas urang sebagai kiai tugas urang sebagai ulama tugas urang sebagai kokolot sugan aya keneh kesempatan nyana geus tinggal kicep-kicep dan toel ku urang Freddy tah jawara Freddy paneta Freddy batu genep ieu mah Freddy na tah mah Freddy cenah ge tah keneh nyawa kadenge suara kula saha ieu jadi Freddy kan benar bisa teu indit emang kunaon aing sok inget baheula waktu maling karung teh ya babarengan jeung sia ini sia ka ditu mesti teh pade ka aing yana ingeteun keneh keur ngora berarti can katobatan meureun aing na mah geus tobat siapan can tobat ceuk Pak Freddy inget kadenge suara kula kadenge saha Haji Fudoli kan bener aduh untung sia mah ngora keneh aing doakeun geus kitu mah coba macakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar tah itu bae geus inget geus bae maca la ilaha illallah ulah eureun-eureunnya mun geus tepati kuat mah Allah bae tugas urang hadeuna ge aya siap pun ka dieu alhamdulillah iya jangan ongkos ya ulah gitu mah Freddy ente masih kebiasaan sih ente ieu mah ikhlas ieu mah ulah oh gitu mah tuh aya waktu-waktu namang teu daekeun nya na tah kusabab teu daekeun dibere manjur manjur dah terus we kana maca la ilaha illallah la ilaha datang ka hosna coba mun tadi diterima sak pohoan la ilaha illallah paling dina hatena tuh budak aya magahan hayang dibere eta kos kitu teh kadeuleuna mah sepele kadeuleuna mah leutik tapi tah dah beda
lain deh ku sebab siapa beneran bade kurang weh ku mah ku lagi jadi supi mang sapi teh supi sia sial teh nu muriang si Freddy masih kena bisa lalaga sapi teh supi sia aya geus aya duzian eta lain deui tugas urang bisa aya dulur urang satya aya keneh nyawaan dakwahan Medi ieu geus lain rasanya atuh geus bisa nanaon nangtung boro-boro nangtung aing ieu aya ngangkat leungeun ge ka beuteung geus teu kaangkat tapi ngomong mah cekas keneh alhamdulillah sawah sabaraha hektar keneh Medi iya tuh aya 10 hektar udah ieu kan kieu Mang Edi ieu geus tereh maot Mang Edi bangun ieu isi mah nyumpahan ka aing iya geus teu kuat naon kieu mah biasana ngan ngadoakeun si panjang umur mah ngan itu kan keur bangun masjid besi endek nempelkeun 10 hektar sugan 9 hektar gitu azana aing paeh go omongan sia sia balik ka ditu ngapain gak ada omongan sia tugas urang tah henteu ieu mah juga nek ditip-tip teu aya jang masjid naon dakwah urang teh besi zakat Mang Edi ieu kan besi ieu mah Allah mah teu nyaho rahasia Allah maut mah besi nu can dizakatan kula mah ngelingan doang sok mana terus nu endek di ka masjidkeun nu mana jeung sabaraha mun nilena kitu hadana gaya sia bu aing geus ngap-ngapan kieu lamun eueuh sia mah ingat tah ai zakat alhamdulillah aing teh geus beres meureun lantis dan eta 10 hektar 2 hektar ka masjid genjang bekal aing ka kuburan nya gitu mun nyokot urang saksi ka dia anak-anakna tah saksian blok poe maot masyaallah tugas urang tah maksudna tugas urang terus tak Kangjeng Nabi tah masih kan ya Allah ya Sayyidina Umar datang ka leuleus hatena musuh masih kan Kangjeng Nabi ketika maca hampura istighfar jangan Abdullah bin Ubay terus-terusan turunlah ayat in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahu Muhammad andaikeun anjeun terus mangmacakeun hampura sapoena marat 70 kali fala yaghfirullahu lahum tetep Gusti Allah sama sakali moal ngahampura masyaallah lang eureun kanjeng Nabi teu mang kita istighfar liren Kangjeng teh masyaallah tah ieu ge bahasa hese lantaran aya bahasa intastaghfir lahum 70 marrah mun anjeun Muhammad maca istighfar pangmentakeun hampura jang Abdullah bin Ubay 70 balikan dina isim adan aya mafhum teh misalna kumaha mun kurang ti 70 kumaha lamun leuwih ti 70 eta kan jadi ilmu deui bae aya mafhum atah mah teu kan mafhum teh aya mafhum muafaqah aya mafhum mukhalafah nah dan lain-lain sebagainya ieu mah keur carita dina isim adat aya eueuh mafhum misalna kumaha mun kurang ti 70 jagus si Allah teh nyarita intastaghfir lahum lamun anjeun mangmentakeun hampura ka Abdullah bin Ubay 70 kali moal dihampura kumaha mun kurang mah kurang ka harti 70 bae kitu dihampura teu kumaha mun leuwih aya mafhum kitu teu tah eta karak ngaji mun hayang bener jadi santri datang ka dinya eta hese tah nu geus kitu mana nu aya mafhum mana nu mafhuman mafhum teh mafhum naon ieu dan lain syaratna kumaha eta karak ngaji nu dada luhur tuluy nomor kahiji eta mangke eta urang ngaji usul fikih nomor kedua na ya Gusti Allah teh make bahasana teh 70 marrah 70 teh
sitina marrah teu samanina marrah. Tapi sab'ina aya rahasia naon ieu? Aya rahasia naon 7 mimitina 7 eta horeng sangat berrahasia. Langit diciptakeun sab'ah 7 lapis, bumi diciptakeun sab'ah 7 lapis, laut diciptakeun 7 jenis cairna laut teh. Kemudian atuh ayeuna mah di darat alam ye cuaca iklim lamun hayang nyaho aya 7 iklim asli nama. Ieu teh naon kitu ngaranna adat 7 teh ya sangat berrahasia anu luar biasa. Iki kan 7 kan make tambahan kali 10 jadi 70. Aslina mah kan 7 kan dikalikeun 10 jadi 70. Ieu tah nomor 7 ku pohara-pohara amat di diri urang aya 7 liliangan. Aya 7, 1 mata, 2 irung, 3 sungut. Eta kan liang teh nu kitu. Karak sabaraha tah? 3, hiji nu hareup naon liang naon? 4 gitu Kang. 5. Ieu tambah tanu hiji ieu, nu hiji deui ieu 7. Ieu 2, ieu hiji, ieu hiji 7. 7 liang nu aya di awak urang iyalah anu jadi sumber kekacauan diri urang, bahkan bisa kajadikeun kaistimewaan diri urang 7 liang. Namun urang bisa ngaraksa mata surga, tapi urang teu bisa ngaraksa mata neraka, mata liang mata. Urang bisa ngajagaan ceuli surga, urang bisa loswat tina ngajagaan ceuli neraka, ceuli. Urang bisa ngajagaan sungut, ieu teh surga. Man kana yu'minu billah, mun anjeun benar-benar iman ka Gusti Allah, nyarita nu bagus alias mut. Nyarita nu bagus atawa cicing. Ieu kan berarti Kanjeng Nabi ngarahasiakeun. Ieu satu rahasia tah, ieu sungut pohara. Mun ente man kana yu'minu billah, awas, mun ente iman ka Gusti Allah maksudna penyempurnaan. Ya, carita nu bagus atawa lias mut cicing. Berarti lamun carita bagus surga, cicing surga, sebaliknya neraka. Sungut deh nu mantak eta kamakola Haji Roma Irama lain salah bener eta. Pedang itu lebih tajam. Lisan itu lebih tajam dari pedang. Eta kan nyana bahasa teta menang di Kangjeng Nabi. Hebat eta Raden Roma Irama. Masya Allah kan. Pohara eta. Kumaha ngagunakeunana. Ta ieu lisan. Nah, ieu bahasa 70 marrah lain sambarangan horenganan. Tah timbul aya mafhum aya henteuna diatur ku ahli usul fikih. Ieu mah asalnya arah bae supaya penasaran. Henteu cenah kieu aya paham ngaranna ngaji teh mah. Ieu mah kan lain keur ngaji hiburan. Tuh, ngaji bebeneranna mah kudu maca kitab nu bener. Teu mantak sok ditanyakeun budak santing pararangel amat sih teu dek balik-balik bodoh 15 tahun hese ngaji. Ulah dipajar babari. Aya anu 20 tahun can balik-balik. Hese. Kadang ditanya teh 20 tahun udah balik-balik emang ngaji hese. Teu boga modal. Sudah teh ngaji hese. Orang ngomong modalan lah sakian. Macem-macem jelas hese ngaji. Namun terus urang diteliti makin gak itu makin hese ngaji mah lain makin babari. Makin terus makin hese, makin terus makin urang keur ngaji amil mah bisa amil. Naik ka jurumnya rada hese, naik ka alfiah diperdalam kurang alfiah. Leuwih hese deui leuwih mantak syarah alfiah mah dimiti Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun. Kemudian Khudori kabelah dituna terus. Ambal aya tah syarah alfiah mah leuwih ti 10 ku hese na ngaji alfiah. Hese berarti asal loba syarahan nu majaran lain Usmuni mah 4 jilid Usmuni di urang mah aya Haji Asmuni. 4 jilid. Ambal aya syarah-syarah alfiah. Tah eta teh naon eta berarti ieu lain sembarangan ilmu jero berarti mun kurang terus dijerokeun beuki puyang aja ka dieu ka harti nu aya ge aja peulengit teu ka harti nu aya aja leungit bodoh deui bae hese tah ieu we 70 marrah masyaallah
Korenganan angka 7 lain lalagaan. Sebab lamun dihitung ku ahli adat hiji tunggal, 2 zauj, 3 tunggal pertama setelah hiji, arba'ah kedua setelah 2, khamsah ketilu setelah salasah, sitah genep melebihi 5. Hitungan makan cuma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika 5 berarti ia adalah nisfu pertengahan kadi. Kadieuna pertengahan. Jadi berarti khamsah eta pertengahan setelah sitah melewati khamsah. Ieu teh bilangan pertama. Sitah teh tina tazwij. Tina jangkep. Berarti bilangan pertama setelah khamsah anu ganjil 7. 7 bilangan ganjil pertama setelah 5 ieu teh lain berarti pertama di awal. Ieu ngan sakadar penyempurnaan ganjil 7. Kaditu nama 8, 9 aja 10. Biji 9 engke nilainya lain deui setelah 7. Ieu 7 teh ngabogaan kekuatan. 7 mah ngabogaan kekuatan. Nu mantak di Gunung Karang aya sumur 7. Sia tanu sok kadar itu. Oh, kan? Itu sebarangan eta. Menang gitu naon ngaranna Syekh Mansuruddin 7. Ketika nyana naik ke belah ditu terus dikudu eueuh cai nyana tangga ka langit turun sedengkeun mendesak waktu. Kieu deui eueuh cai di luhur gunung ditepak doang nya teh timbul cai. Begitu ditingali ku manehanana ieu cai teh can wajar dipake wudu. Nepak deui belah dieu timbul deui. Panjang ka dongengna geus behelanan 7 bae karak. Dihijikeun teh cai nu 7 teh dipakelah wudu. Sumur 7 sasakalana awal seperti eta kadituna panjang barang. Coba urang nurutan nyana. Tepak sumur ku Haji Pendi. Sumur ya mah lain rata sumur. Nu aya caian. Sumur nu aya caian tepak. Koredas. Koredas mah leuwih ti saat koredas. Eta bahasa Vietnam koredas. Ai kitu mah cai nu di meja sok leungit eta mah biasa teh mah. Sumur ieu mah koredas. Ya Allah ya Rabb. Sab'in. Nu mantak hewan paling buas dunia adalah sabu. Sabu teh 7. Sabu teh 7 sabu. Macan. Paling galak di dunia. Geus moal aya tanding. Sebab kagagahan aya dinya raja leuweung. Mau teh sabu teh 7 sabaun disebut sabu satu galak sabu. Rahasia. Tah. Eta maung sakitu galakna, eta sumur 7 sakitu luhurna, eta 7 nu aya di awak urang liliangan nu bakal ngabahayakeun. Maung galak bahaya. Sumur 7 luhur bahaya. Di awak urang aya liang 7 cilaka lamun kurang. Tetapi kurang bisa dilunakeun. Urang bisa ngalunakeun. Naon gitu ngaranna liliangan nu 7 di awak urang maung bakal lunak. Urang bisa ngalunakeun liliangan nu aya di awak urang eta sumur 7 teu kudu naek ka ditu peureum urang nyaho-nyaho aya di luhur. Urang cara nyium Hajar Aswad aya anu hese Allah kuari mah da kamari ge nu getihan bu antri nah baheula makan antri teh paling 10 bari rapi tahun 99 genep mah ketika orang nyium teh ketika orang nyium atuh aman dijagaan malah makun itu kuari makan orang nyium ongko disungkurkeun ongko nya kumaha atuh kaluar teh getih mah lulu masyaallah nu ngagoler di dan geus ulah kabelah dia mah geus teu kudu tapi aya cara urang aya nyium Hajar Aswad tah lunakeun liliangan nu aya di awak urang. Oh, dengan tentram, tenang, khusus. Diukna khusus, pereumkeun matana, ceuli pereumkeun, kabeh pereumkeun. Terus bayangkeun Baitullah pas di multazamna.
liang atau lawang Ka'bah dengan pembayangan Ka'bah itu adalah Baitullah nu pernah dirumat diraksa dibuka ku Kangjeng Nabi. Bayangkeun asupna Kangjeng Nabi. Ayalah babacaan nu aya dina Quran teh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka, dengan cara tertentu mun urang geus lihai engke bakal keluar perasaan ruh urang set plek urang lempang ta ka Baitullah. Asli seakan-akan urang aya anu ngapi. Ulah ditanyakeun malaikat apa jurig apa jin. Tergantung jelema-jelema nya sia tah mah jurig bae. Asli lain urang awal ti perasaan urangna biasa bae bisa beureum bisa bentar datang seperti aya dimensi lain datang ka dinya nyium urang rapi dan lain sebagainya bari tampang ngaganggu batur ditanyakeun eta pas sedak-sedak henteu eta batur kamarana aya kok bisa kos kitu tanyakeun ka Allah nu bogana boh sombong amat sia mah dibere beja bajar sombong. Seperti eta kok bisa kos gitu teh tanyakeun ka Habib Lutfi tanyakeun ka Syekh Aziz tanyakeun ka ahli-ahli teh kudu dadasekan cukup bae gitu tapi nyium Hajar Aswad nah eta kon bisa gitu ieu piceunan liang-liang urang tina maksiat ieu teh sab'ina in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir ieu bahasa sab'in sabu mau nu mantak bisa jadi kendaraan Syekh Mansur emang kumaha gitu mau lantaran dirina geus eueuh nafsu tina liang anu 7 tadi mau teh mau mempersiapkan diri ngomong deui nya na ge cenah bahasana kumaha atuh layang nyaho ya bahasa di urang ge bahasa kiai mah kieu bahasa ustad mah kieu bahasa bupati mah kieu bahasa gubernur mah kieu bahasa presiden mah kieu bahasa jawara mah kieu atuh bahasa mau ge lain deui lain haju assalamualaikum bade ka mana mah haji oh, iya masih beti meureun. Itu bahasa mau. Nya ge selalu ngabogaan bahasa. Urang dibere ngarti. Dah, nya mempersilahkan diri jadi kendaraan mau asli kendaraan. Syekh Mansur mah ka mana ge naik mau. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Eta lah pertemuanana tadi Syekh Maghribi. Pertemuan di dinya jeung Syekh Maghribi tah nu kuari sok urang di zarahan teh di dinya hutan. Sok kaparangi di dinya Syekh Mansur, Syekh Asnawi, Syekh Nawawi jeung nu lain-lain. Cenah pan alamna belah ditu ulah nyaritakeun alamna di urang. Urang syariat alamna ieu sebab perputaran matahari, perputaran bulan. Hayalah poe Sabtu, poe Minggu, poe Senin dihitunglah kurang Sabtu gajian, Minggu rekreasi. Eta mah urang blon kabeh ge pan. Di alam itu bagian teh butuhkeun mata poe, teh butuhkeun bulan. Teh butuhkeun tamatu, masyaallah. Nu butuhkeun mah kuari urang, jang utar atur. Kakarak urang rada luhur bae ge geus boh pohon kana poe. Coba belah ditu mah alamna pindah, teh butuhkeun. Dina hati teh butuhkeun teh geus teu melu, urangna selalu innallaha ma'ana poho. Nah di alam nu eta tunduk kabeh makhluk-makhluk khalaik. Kitulah ieu bahasa sab'ina marrah. Nah mantak in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Mun anjeun mang mentakeun hampura mun pertama mata di ka para munafikin kadua mah ka Abdullah bin Ubay 70 kali fala yaghfirullahu lahum. Ieu bahasa make bahasa sab'ina nu mantak cek Imam Jalal gila al murad bi sab'ina al mubalaghah fi qasatil istighfar lain hibriangan 70 tapi nu dimaksud mah ngapoharakeun dina lobana istighfar Kanjeng Nabi teh pohara terus bae istighfar lain dihitung 70 lobana seakan-akan bahasa teh bahasa 70 kos urang bae hartana tuh mesti itu mah 7 turunan moal beak 7 kene bae jelok aya 8 turunan enggak tilok aya 7 turunan padahal mah 2 turunan geus ludes tapi kan itu bau tambah sugi 7 turunan moal beak masyaallah urang gagah seetik bae menca urang ayo 7 turunan sia kadiekeun ka aing ayo lawan aing bau 7 turunan sia bapak kolot sia uyut sia udeg-udeg siur jangan wareng
leuwih ti 7 lah urang. Tapi 7 bae urang mah. Harta ambal aya 7 turunan moal beak. Saha sih bisa ngalawan aing 7 turunan datangkeun ka dieu. 7 teh eta geus make kacapangan. Tah nu batak ieu ge bahasa sabain lain berarti kanjeng Nabi maca istighfar 70 tapi al mubalaghah fi kasatil istighfar ngapoharakeun dina lobana istighfar. Nah, Muhammad sanajan maneh lamun maneh maca istighfar 70 eta teh lain bener-bener 70 poharana deui moal dihampura sama sekali. Masyaallah mantak aya hadis Bukhari law alamu anni law zitu lamun kaulanya bawa kaula teh nambahan ala sabina 70 mun kula leuwih ti 70 gufira bakal dihampura Abdullah bin Ubay lazidu alaiha geus saya kaula teh bakal ngaleuwihan ti 70. Berarti kan ieu mah hitungan maksus. Berarti kan tangtu lamun aya bahasa berarti 70. Nah ikan beda-beda nu mantak bahasa sabaina aya apa eueuh mafhum ditinjau ti dieu geus beda. Wakila al muradu al adat al mahsus siksa kaum aya teh bilangan anu ditangtukeun 70 teh benar-benar 70 lantaran Kangjeng Nabi nyarita wa sa'azidu ala sabaina kaula bakal nambahan kana 70 deuk galeuwihan ti 70 terus satungtung encan babalik hatena kula tetep memang mentakeun hampura pohara amat eta Kangjeng. Masya Allah. Tapi akhirnya Allah nurunkeun ayat ia merupakan pabayyana lahu hasmal maghfirah. Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi tentang tertutupna maghfirah moal bakal dihampura sama sekali ku ayat-ayat nu lain di antarana ieu sawaun alaihim astaghfartahum am lam tastaghfir lahum na ila in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum moal dihampura geus pokona mah Allah bakal ngahampura ka seluruh dosa-dosa manusia asal paehna ulah kafir, ulah musyrik, ulah munafik. Pertahankeun ku urang iman urang sehingga engke jaga urang di akhirat meunang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ieu teh urang ngaharepkeun syafaat, ngaharepkeun ibadah urang mah tuh boro-boro soal tahajud, soal duha, ieu salat 24 nu 5 waktu bae ge daek cenah ulama husutan teh. Tah mun pelebah husut cenah sorry. Sia mah make sorry segala. Sedangkan lamun teu husut kan teh dihitung salatna. Haju urang pernah husutan teh henteu. Encan pernah husut sebab naon jelema nu husutan nu geus eueuh duniaan hatena teu hubud dunia. Lamun geus teu hubud dunya karena khusus satungtung hubud dunya teu ceuli datang ka husut. Cenah eta mah kiai udang-udangna gede kiai mana? Kiai yayasan. Teu ceuli kiai yayasan bisa husut. Emang kunaon? Administrasi ambalayah tadi dia. Lain ulah yayasan teh ngan sakadar ilmiah ngan buat husut teu ceuli anjing. Pan anjing atuh aing mah ngan dua-duana. Ditek-tek ku sia beak ngan moal rumus husu mah geus eueuh dunyaan di jero qalbi. Teu bisa dimitingkeun da mah ulah ngomong kitu kiai jeung coba hayu pahusu-husu teu bisa kitu sebab husu mah lain dimusyawarahkeun lain dimitingkeun lain dimuhadarahkeun aya gambaran dina tarangna ulah ngomongna naon bakal kaciri sebab sinar nu aya di tarang bakal kana beungeut urang sidarna apakah biru apakah koneng apa hejo apa beureum apa begeneuk maleukmeuk apa hideung tuh pelbah hideung bisa ka dieu. Henteu kudu ngomong kos gitu ku ahlina jeung teu bisa teu urusan gaib ngan nyaho. Saliwat ge cekas amat teu beungeut da masyaallah hebat amat teu beungeut pohara. Horenganan mantas dipisul. Nyaho sih pisul? Oh, iya hebat amat tuh semua herang teh. Tah mah herang ge herang zahir. Urut dipisul gitu terus. Di mana kana parandina? Di mana kana parandina? Ngomong atuh sia goblok. Tuh nyaho di mana orang lembur. Oh, aing sok maca doang. Tah, eta mah kan zahir doang. Cahayaan secara lain eta
di awak orang aya kolbu, di dieu teh aya otak, di kolbu teh aya su'a nyorot ka dieu. Di dieu teh aya su'a teh batre nu nyorot ka dieu, kadang beungeut nama hideung, tapi su'a nu nyorot ti hate kana otak teh ya cekas bersih ka bawah sinaran. Naon anu dipake karesep kumanehna apakah Quran bakal kasorot sinar kolbu kusu'a ka dieu nur Quran. Urang resepna sholawat bakal kasorot sholawat ka dieu. Tak urang resepna zikir kasorot zikir ka dieu. Zikirna tahap-tahap mana bakal kanyawan. Nu bakal nimbulkeun sorot teh ya lamun urang neuleuh di kaca kemudian ieu lampuna lampu teh lampu cempor kadeuleuh ku urang. Bayangan lampu cempor kokos gitu di jerona aya lampu tempel kadeuleuh ku urang sinar lampu tempel di jerona ku urang katingali lampu teh lampu listrik cuman 10 atau 20 watt kadeuleuh ternyata di jerona masyuri Haji Masyuri meureun kadeuleuh urang aya tah sinar teh kadeuleuh naon bedana jeung di dieu teh aya su'a gambaranana tah ka dieu nyorot ka dieu tina kolbu. Lamun ieu eueuh gangguan si su'a kolbuna bersih set kolbuna setengah bersih set teu kudu dimusyawarahkeun di muhadarah teh kudu di thariqah deh paling ieu eta teh ngabahas teh tentang perjalananana nyaritakeun zikir perjalananana kolbu aya sabaraha lapis zikirna ieu teh thariqah naon paling ya dibahas eta adapun sinar-sinar nama nu nyahuna nama eta kutubna nyawan si luhur nyawan ieu kurang luhur nyawan ieu nyaho teu kudu dibahas sekedar kukumpulan bakal kanyawan luhur tina naon sinarna ieu kadeuleuh ku ahlina sorot mantak mun di kolbu urang aya mobil Avansaan kan kasorot ka dieu set kagambar ka di dieu na si kiai sok anu ngomong kieu bae Avanza nu kuari mah bagusnya ieu naon ngaranna lampuna nonjol iya tapi sebenarnya malah tuh Avanza mah teh kaleng susu engke ge nyana ugu kula rencana kieu kiai sok ngomong gitu tah awe tuh belah ditu mah sok anu geulis ya. Tuh cicing we nya itu beda teh mah awe geulis. Emang ge lamun urang dikawin karunya bae aya anakna 2 urang mah urusan yatimna bae. Heeh maksudna lah tuh aya indungna 6 jadi 5 ge aya. Aya teh bae yatimna kan karunya lemah susah. Pugu kula ge aya rencana kiai cenah eta. Heuh maksudna karunya ka yatimna bae. Aduh. Atuh nama yatimna mah teh diurus. Mayatim tak eta naon eta bisa gitu sinar ngan eta si kiai nu geus datang ka dinya teu meunang sembarangan ngomong sebab rahasia ai lain kaleupasan ngomong mah eta mah rahasianya ana jeung Allah sebab ibadahna ge abdi teh hayang kanyahoan Gusti cukup bae ku Gusti abdi rek naon kitu hayang naon cukup bae ku Gusti saya jeung Gusti sewaktu-waktu ku Allah dibere nganana ngomong kaleupasan ngomong eta teh kiai lamun kaleupasan ngomong geus kitu langsung ke ka kamar istighfar istighfaran eta ya Allah ya Rabbi ku Gusti dibere kitu haju kebenaran geus hampura Gusti si eta mah lain aing hayang apaan sa aing jahokan ge saha heula asa tulang cangkengnya dipapai goblok dasar jurig tah pas kitu eta mah lain asli asli mah istighfar ya Allah ieu meureun nafsu mesti kene Gusti mere istighfar terus eta tutup Gusti ulah datang urang mun asli mah tutup ieu mah lain bah atuh emang aing si naon teh nyaho aing mah ku Allah dibere nyaho bae beureun aing geus luhurnya deh ngaleuwihan ya Kangjeng Nabi ge bejana baheula teh lain bejana aing yakin berat ja aing ge merat sarua bae wah ya budak sagedeung deui asa deui kira-kira ngomong teh tah eta nah ieu lah keur carita ieu kiai-kiai yayasan bagus bisa palinter baca kitab bisa bahasa bisa ngan buat khusyuk moal sebab naon aya administrasi di situ
loh cenah kiai salap ge sarua kiai salap ge saruangan sia mah leuwih gede atuh tungtung mah hese tempat tuan masalah aya eueuh cenah kiai yayasan anu bisa husu aya anu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira alhamdulillah katsir aya tetep kumaha dirina ya keur carita karyeun pedagang hese husu kumaha pejabat hese mantak baheula di zaman Pak Harto aya kiai anu ngasup-ngasupkeun thariqah zaman Pak Adam Ali kemudian Pak Harto asup thariqah seluruh kiai thariqah teh anu asli mang mikirankeun nanaonan eta kiai berarti kan hayang pamerena hayang panyanjungna jeung sajabana ieu menyalahgunakeun thariqah ieu bahaya ieu lain kudu thariqah tung saeu bae non gitu ngaranna nasehatan dina syariat ulah dibere thariqah sebab thariqah mah tuh ada ngurusan nagara kumaha norekatna eta cenah Gus Dur mah tileutik norekatna tuh norekatna tileutik pas jadi presiden geus jadi nya mah embungeun nya mah ngadahan duit negara teh aya di handapeun kaca begitu maot tah wasiat tah jeuleuan ku siap tah deuleuan kwetansi-kwetansina aya kabeh di dieu teu pernah make duit negara dahar anti Gus Dur make duit negara urang mapan jadi negara lain naon lain nyodorkeun proposal bang urang lain sia mah kapaciri di dinya ke lintas tahu lah ieu jeung perbandingan teh maksudna Gus Dur aya di jero negara embungeun dikacaukeun beteng ai urang di luar negara malah hayang bandingkeun eta bae Masya Allah. Nanti ketika manehanana dilengserkan, hendak dipertahankan, bisa jasanya nama. Ngan gerak Allah kos kieu, geus ieu menyontohan doang. Teu hayang berarti eueuh di benak hati jabatan. Eueuh di benak hati teh tahta, eueuh di benak hati lamun jangan hayang tahta dipertahankan. Teu hayang. Tanggung jawab ka Allah na kumaha. Nah, iyalah seorang sosok manusia nu geus bersih. Guari urang tuh ka Habib Lutfi bae emang Habib Lutfi resepkeun ka henteu sigana we hungkul sigana atuh siga mah teh lain tuh kan siga kupu-kupu padahal kertas gitu kan itu mah siga kiai bumbu bajingan itu siga doang tuh mah eta mah siga wali kos hoba sia ka wali eta mah ke udang-udang emang wali mah ke udang-udang lain tuh tukang ceramah mah ke udang-udang itu pakai jubah, emang wali pakai jubah, ente wali mah ngebersihan hatena. Woi wali mah sataranjang, tangkorak sia meureun. Teu paham keneh bae suekeun sungut sia koy. Hi hate, tambah sapira pakaian, tambah sapira kos ge kumaha endekna bae atuh. Aya ge di syariat-syariat Kangjeng Nabi make ieu make tuturkeun atuh Kangjeng Nabi. Urusan mah kos kitu. Ieu. Masya Allah. Nah, jadi berarti mimitina Kangjeng Nabi temang macakeun istighfar ka para munafikin nu kaduana mang macakeun istighfar ka Abdullah bin Ubay kabeladieuna ditegur ku Gusti Allah ulah atuh nyetop Kangjeng Nabi teh kunaon nu manta kula maca istighfar moal dihampura naha zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih zalika itu tunya nu mantak dihampura ku Gusti Allah para munafikin teh orenganan bi annahum kafaru billah lantaran para munafikin teh kufur ka Allah jeung ka rasulna lain ku sebab loba jeung saeutikna istighfar Kangjeng Nabi lain tapi ku teu imanna ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab zalika bi annahum kafaru bisi pajarkeun kieu eta Kangjeng Nabi macakeun istighfar teh berarti kan teh diijabah atuh teu nyambung mun cara frekuensina teu nyambung urang teh hayang nyetel ka Majaya kunaon Elbama iya mal bisa kajian kumaha ge baheula tah baheula tuh mah nyambung atuh kareke nah kan nah ieu ge sarua Kangjeng Nabi nah nu lurus ka Gusti Allah ieu na kaluar ti jalur eta mantak dijawab
Zalika bi annahum kafaru tengah hampurana Gusti Allah kana istighfarna Kangjeng Nabi. Padahal mah Kangjeng Nabi teh istimewa, tapi kan hidayah mati Gusti Allah lain ti Kangjeng Nabi. Nyangakeun sadaya-daya. Tah, nu mantap henteu dihampurana teh lain ku istighfarna Kangjeng, ku saeutikna istighfar Kangjeng, ku lobana istighfar Kangjeng. Da Kangjeng nama berusaha harayang kukuh Kangjeng Nabi teh supaya jelema teh ariman, sebab eta lah tugas Kangjeng. Henteu kaluar tidak tugas Kangjeng, kula mah dakwah. Sahabat di dakwahan kula mah tidak terkecuali ieu teh kafir, ieu teh musyrik, ieu teh munafik, satungtung hirup keneh kula mah di dakwahan, sebab eta lah tugas kula. Tah lamun urang kos kitu tah jaheuh nyepat ieu mah kiai ge di luar tugas kiai geus apalah ya. Kiai mah tugasna teh magahan jelema, magahan nyana sorangan, maca kitab ka masjid, ka pondok, ka majelis, ka imah. Lamun boga panjikan dua gilir we. Tuh. Sorry ya. Langsung jandung bae. Itu lamun hiji tah. Iya tah. Tugas kiai mah magahan aja kuari mah kiai teh. Kiai kuari mawa naon kana? Mau naon kana? Proposal. Ngomong sia. Geura naon? Teu daekeun ngomong. Mau SPPT, mau map jeung sajabana, teu lain tugas kiai tah mah. Bahkan kuari mah di zaman pemilu kamari aya kiai anu mau priwit. Heuy, tah mah polisi bego. Ya tuh kuari kiai mau priwit, prit. Beuh, peduli negara. Tugas kiai tah cara Kangjeng Nabi dakwah. Enggeus, itu mah aya urusanana. Bah ngabener-benerkeun pamarentah tugas kiai. Bisi anu salah nyeun undang-undang kiai noel nurut jeung teu nurut lain urusan kiai noel mah kudu bisi ieu teh korupsi toel urusan nyana eureun henteu eureunna korupsi urusan nyana tapi tugas kiai toel ieu mah pan lain tangga aminan kana korupsi sugan kabagian malah geus aya lah di jerona nanti dapat bagian ji kos kiai nyaloan atuh pan aya teh persentase sabaraha teh mun nyaloan teh tuh di luar pagawean kita Kangjeng urang ngaruh kana curhat ya Allah jaheuh nya masyaallah cek Kangjeng Nabi satungtung hirup keneh kafir tetep aing dakwah satungtung hirup keneh munafik nyana musuh aing tetep aing mah dakwah satungtung hirup keneh munafik sekalipun tetep tugas aing mah dakwah satungtung hirup keneh geus paeh geus lain urusan henteu dihampurana para munafikin khususna bi annahum kafaru billah wa rasulih lantaran kafir. Oh, moal bisa mantak wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nyambung. Nu mere hidayah teh kapan Gusti Allah urang mangan sakadar ngalaksanakeun perintah Allah. Haji Gusti Allah teh tengah hampura kana istighfarna Kangjeng. Padahal Kangjeng nu maca istighfarna tapi munafikin teh dihampura lantaran nyana teu kalalapir ka Allah jeung Rasulna atuh memang bener ya Allah teh wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah henteu nuduhkeun teu mere hidayah ka kaum anu fasik leuwih umum mah ai tadi makan munafikin ai fasik makan khuruj an taatillah kaluar tina taat ka Allah keseluruhan dek kafir dek musyrik dek munafik. Berarti teu dituduhkeun ku Gusti Allah eta hidayah urusan Allah. Urang sakadar nuturkeun parentah Allah. Laksanakeun selama urang masih hirup. Engke ketika urang maot pertanyaan ka kiai, aing mere ilmu ka sia sabaraha taun sia hirup digunakeun ka mana ku sia ilmu. Eta nu paling berat. Eta nu paling pake kasieun ke jaga pertanyaan eta. Aing mere amanah, ilmu kasih sebagai amanah. Sabaraha taun aing mere umur kasih. Geus datang ka mana sia ngajalankeun amanah aing selama sekian tahun teh. Mana jelema-jelema anu naduturkeun kasih? Jeung mana jelema-jelema anu ngadayekeun kasih? Tanya eta. Masya Allah. Namun urang haramkeun nu halal diharamkeun. Beuh, masya Allah. Urang pan kuari mun nyaritakeun tentang kanker ganas sieun urang. Kanker seetik aju ganas cepet seminggu sebulan ganas ngaranna ge leuwih ganasan keneh riba batan kanker riba mah ganasna deui kanker mah masih bisa bertahan hirup di dunia sebulan 2 bulan setahun 2 tahun
tapi iya riba ganas paes ya dibelum sih ji nu nyaksianana nu tanda tangana nu nyahona ya teu balik ganas tama teka henteu dipikir-pikir kurang-kurang mikiran teh kanker bae ganas gorenganan tah bang ganas tah usia tah beuntakeun mata sia cili sia tah ganas tah tah duit pamarentah ganas tadi nama bisa cenah udang dipeuting kuari mah teu udang tas ngadahar naon jadi pikir-pikir mah teu ngadahar naon coba pikir-pikir jae ge kamari cek nya teh aya bupati mere haju di dahar atuh teu duit mah saha nu ngadahar duit atuh goblok ngan dibelikeun aya ge udang puyang cek nya teh eta mah jana nu boga rarasaan atuh pan sieu mah geus boga rarasaan atuh terus bae orang koros sama nah iya wallahu la yahdil qaumal fasikin balikeun ceuk ahli mantek berarti pasek ngahalangan hidayah pundak disimpulkeun teh melalui jalur filsafat mantek ya Allah teh henteu mere hidayah ka kaum anu pasek berarti pasek eta ngahalangan kana hidayah be masyaallah moal dibere hidayah ku Allah setungtung jelema ieu henteu nuturkeun aturan-aturan Allah khuruj an taatillah moal dibere hidayah kahalangan ku pasek naudzubillah min dzalik loba kiai anu tadina hebat belah dieuna haju kos kitu pasek loba kiai ustad nu tadina bagus ka belah dieuna kos kitu pasek teu karasa eta loba tadina mah tokoh masyarakat nu bagus ka belah dieuna jadi anculan acak-acakan pasek loba keur ieu can jadi lurah mah hebat barang jadi lurah jadi kos kieu pasek loba keur ieu can jadi DPR mah bagus cenah teh barang jadi DPR pasek loba cenah pasek loba itu ngomong capek ceuli aing pasek ya Allah tuh sia hes bae tuh mangarenja ka aing tah lain ka sia nah iyalah mentak urang mudah-mudahan dijauhkeun tina penyakit pasek dibersihkeun tina penyakit pasek keluarga urang dibere bersih tina pasek katangga urang dirapihkeun tina pasek pamarentah urang mudah-mudahan dibersihkeun tina penyakit pasek sehingga urang kabehan maot mawa hidayah bisa ngucapkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur wallahu a'lam.